Ieu mah pertanyaan. Naon? Abah Haji Uci yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada pertanyaan, Abah. Saya sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR. Saya sangat setuju dengan pendapat Abah Haji untuk menegakkan syariah Islam dan hukum dan undang-undang di Indonesia yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau hanya saya yang memperjuangkan hukum tersebut, tentunya mustahil akan menang. Sekarang bagaimana menurut Abah Uci tentang sikap saya ke depannya? Eureun atuh. DPR. Itu bisa. Kedua, kalaupun saya harus keluar dari keanggotaan DPR, nanti tentunya akan mengurangi suara yang memperjuangkan Islam. Bohong. Sebab menurut saya kalau kita umat Islam hanya sebagai penonton dan tidak ikut dalam politik praktis, maka aspirasi umat ke Islam akan sangat berkurang. Bagaimana tanggapan Abah mengenai hal ini? Gampang kos itu ya. Namun memang benar-benar panggilan kepada Yudi dari Kosambi Cibadak, segera pulang sama ibunya, disuruh segera pulang sama ibunya, ada panggilan kerja. Ye. Soal mengenai DPR, urang tetap kudu milu. Di negara urang kudu milu lantaran mun urang teu milu eueuh nu tanggung jawab. Sebuah negara teu meunang pake lalagaan, boro-boro skup nasional nu aya menteri luar jeung dalam negeri, hubungan bilateral nu jelas. Cacak-cacak di KRT-an ge negara kudu lempang berjalan sesuai jeung aturanana. Sekup desa gitu keneh, kecamatan terus kaluhur dipimpin ku seseorang nomor satu harus. Lantaran lamun teu aya nu terjun, atuh negara bakal dicokot. Sakieu ge nyana cicing di DPR, Amerika terus baik. Negara urang mah geus lain genep 5-70% deh 100% geus dikendalikeun ku Amerika. Lain 50-60 kabeh sektor mana nu henteu dikenyot ku Amerika, dikendalikeun. Gedeung deui mah agama ge aya batasan-batasan. Sekadar teori, mudah-mudahan ulah jadi. Iyalah di Indonesia akibat naon? Akibat henteu mempergunakeun Al-Qur'an, henteu mempergunakeun hukum Islam. Kudu terjun. Hiji, siap apa henteu otakna jang ngelola hukum-hukum di DPR. Datang ke mana pendidikan formal jeung non formalna. Mundek siap hadis Qur'ana kudu bener-bener menguasai. Geus nundek darariuk di DPR kudu siap atuh segala rupana, ulah asal-asalan tukang mabok calon DPR. Deuk kumaha beresna atuh ka ditu. Hiji niatan nu bener, nomor kedua siapkeun atuh modalna jeung ngelola hukum nu bakal dilaksanakeun di Indonesia. Lantaran di Indonesia mah hukumna jelas adalah lain hukum Al-Quran, menang karuhun urang baheula. Urang teh nyeun negara demokrasi. Tarolah keun bae nu penting ngalaksanakeun nu bener.
di jero demokrasina undang-undangna atuh sing bener ngan moal bener-bener demokrasi mah lantaran aya HAM. Hak ajasi manusia teh adalah jang hukum-hukum naon bae nu mutuskeun adalah HAM. Atuh moal beres-beres jaham mabuatan manusia kuduna ge nu mutuskeun hukum mah nu boga dunia Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an. Lantaran geus kadalon demokrasi sing bener bae atuh ulah sing jelegur ku ari kadengena. Ti luhur tepi ka handap korupsi terus bae. Gencetan-gencetan desekan-desekan di Amerika terus bae mani luar biasa. Padahal di Indonesia palalinter luar biasa ngan teu aya niatan untuk membangun bangsa jeung nagara. Sanajan demokrasi lamun urang niat kamaslahatan mapan manutun birroiyah nah kamaslahatanna ieu kumaha rakyatkeun bae nagarana mah lalaunan heulana ieu mah nu niat deuk ngabebener eueuh nu niat ngabebener kuari pilkada geus diitung bae ka Pasar Kemis sabaraha miliar, kasempatan sabaraha miliar, ka Cikupa sabaraha miliar, ka Belaraja jeung Cisoka mah rada gede sebab nyong-nyong rada loba. Eta pan dihitung tah. Nah, cek we jadi atuh pan nya kalkulasi untung rugi. Jadi berarti lain prinsip politik nu dilaksanakeun tapi prinsip dagang, perekonomian, untung rugi moal ecreug jadi. Nah tinggal orang tinggal niatan hayang tinggal hayang tapi makin hari makin bokbrok makin hari makin bokbrok ngan ngomong doang mun teu terjun teu beres ngan ngomong doang buktina terjun leuwih teu beres berarti kan ieu niatan tinggal deuk nyalametkeun agama sorangan apa deuk nyalametkeun umat bari bokbrok terus. Eta mah terserah Bapak sebagai DPR. Lantaran mun teu terjun ya acak-acakan cenah bangsa. Lamun bangsa acak-acakan Bapak milu acak-acakan, mending ngabeberes sorangan heula apa maling milu acak-acakan. Ulah dijawab ku rakyat kunyana bae antepkeun lana. Keuna seubeun. Tinggal kos kitu bae apakah ieu deuk ka neraka apa deuk ka surga? Bisa teu ieu urang ngabeberes babarengan? Teu bisa atuh salametkeun diri sorangan. Sakitu bae geus ulah hese-hese cenah acak-acakan kabehan. Oh masalah ke ujung-ujungna mah geus lain reformasi deui ieu mah bakalna mah revolusi. Revolusi mah tidak mau kajian kumaha ge lantaran atuh urang memperjuangkeun demokrasina ieu setengah sapotong. Pasti rakyat nuntut. Namun geus rakyat kabehan nuntut atuh geus diguling-gulingkeun pembunuhan dan lain sebagainya. Ngan di Indonesia mah di Indonesia beda jeung di luar negeri. Lantaran kadeuleuna mah kadeuleuna leumpangna sorangan nagara padahal teu. Di Indonesia mah teu leumpang sorangan tetep aya nu ngageugeuh nu gaib dan mantak tenang bae heulana usum rusak-rusak nu gaib keur utang hitung ke direformasikeun atawa direvolusikeun tah kumaha nu ceuk nu gaib. Jadi kitu tadi Indonesia mah aya kamodelanana sebab baheulana perjanjian Bung Karno jeung para kiai. Jangjina di mana? Di 3 gunung. Salah sahiji gunung nu dipake perjanjian di urang adalah Gunung Kencana. Nah, eta hiji deui di Jawa Tengah. Hiji deui di Jawa Timur. Ta eta lah 3 gunung nu pake perjanjian. Pantaina 3 pantai nu pake perjanjian antara Bung Karno jeung para kiai. Percaya teu percaya eta si DPR jeung pemerintah sabodo. Kitu bae eta mah. Mun hayang nyaho geura. Tuturkeun coba ka ditu tuh. Ka mana? Tuh ka Sukabumi teh naon garang-garangna? Pelabuhan Ratu. Tuturkeun ge ka ditu loba dukun dirinya.
mual anggeus-anggeus caritakeun negara urang mah lantaran Ustad Kiai boro-boro jadi DPR boro-boro jadi pemerintah jadi lurah bae nu tadina Ustad bagus kekuatanana ngan 3 minggu ngan 3 minggu kekuatanana bagusna teh tah si Ustad teh kadituna atuh sakumaha nu kadeuleuk urang we gitu kos kitu bae Masya Allah tadi Indonesia nya boro-boro dek ngabeberes Indonesia iya kuari orang tekanan ti Amerika ge hese dilepas ke dana geus mah bangsa anu gelede ya emas ya minyak dan lain sebagainya di nu encan ge masih didelekeun bae potensi-potensi ku Amerika aju anehna deui anehna baheula Amin Rais tu sakitu gagahna kalau saya nanti dijadikan presiden di Pipot saya akan bertindak tegas kan pernah nyana jadi presiden Pipot teu ngomongna naon je perhatikan coba ku urang Amin Rais sakitu gagahna celek bae nyana di dinya dijieun direkturna ngomong naon suro Mantap kuari, dia bisa ngomong kuku mage Amin Rais tuh. Atau emang dirinya menonton TV doang, tuh naon. Teu pernahnya Amin Rais jadi naon. Mun ditelusuri deui, komo nu kuari. Sakitu Amin Rais bangun niatana bener, tegas, tapi geninganan slek diuk didinya. Geus dikaluhan. Encan nu lain-lain, encan komo ieu mah. Nu aya di Kulon teh pabrik besi teh non ngaranna Krakatau Steel urang mangan dibere taina doang urangan dibere taina doang deuleu bule di ditu Masya Allah tak urang lamun ningali potensi-potensi kos kitu luar biasa eta keur carita naon gitu hasil bumi kuari mun nyaritakeun politik bantakan hayang berontak urang kuari urang lamun kuari nyaritakeun politik mantak hayang berontak lain lalagaan ngan urang mah ulah kudu beberontakan heula serahkeun heula kanu di luhur khusus kanu keur main oge urang mun tayang ka bangsa nu gaib-gaib para wali-wali Allah urang mun tayang nomor hiji nama ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ulah disangka ieu teh sok survei ka dieu ka daerah Pasar Kemis nu gaib jurig lah emang kumaha hese di Indonesia justru Amerika ge satu sisi neken ka Indonesia satu sisi jana aya sieun ka Gus Dur bae datang ka kuari orang Eropa orang Amerika can paham nyana masih mempertanyakan masih ada enggak orang model Gus Dur cekulah aya di Pasar Kemis buta teh sarua ngan bodoh jadi panjang lalakon mun urang nyaritakeun Indonesia kadituna begitu kaharti sebab aya jelema nu lolondokan sanajan di ABRI sanajan di polisi Indonesia masing hade aya jelema nu lolondokan hiji mangsanya jadi jenderal jam kedua manyana aya di polisi eta-eta keneh aneh jam katilu nyana aya di istana jam keopat nyana babarengan main koprok jam kalima ngadu koto teu kaharti di Indonesia mah pokoknya moal kaharti dek diberantas kumaha ge narkoba moal bisa lantaran backingna jenderal moal bisa maling ieu teh mun diberantas tuntas babari jasa tapi geus jadi 3 segi emas segitiga aing mah ji emang kumaha gitu tajakeun ka polisi jababari sebenarnya newak polisi mah tuh babari tapi ieu teh geus jadi lingkaran kamangmang nyawa sia kamangmang moal bisa
korupsi lamun dituntaskeun jababari, maling dituntaskeun atuh babari, narkoba sagedena Indonesia atuh babari. Tapi kok henteu tuntas-tuntas, dijieun lah segitiga, dijieun lah lingkaran-lingkaran. Tapi tenang wae, engke ge aya. Engke ge aya di Indonesia mah kos kitu. Emang baheula keur Bung Karno deuk muncul kanyawan atuh jan teu. Teu kanyahoan. Gus Dur deuk muncul atuh teu kanyahoan. Kege kuari aya kene ye. Kuari keur tulag telor. Ji. Kuari pokona bae. Kuari keur dipermasalahkeun soal KPK. KPK dimasalahkeun sakedeung deui bakal aya nu dimasalahkeun deui menteri. Nu dimasalahkeun deui 2 menteri bakalna apa maning diteruskeun apa maning dieureunkeun, diulah ayakeun, dihapus. Jeuh, atuh tenang bae sih. Sakit tungtung kula masih di luhur masalah geus. Ya KPK nang nyieun nyana dimasalahkeun ku nyana. Iya tuh terang wae gua di KPK apa terus apa henteu. Kemudian ke bakal aya sertifikat kiai. Kiai jadi deuk sertifikat ke. Tah ieu keanehan-keanehan di Indonesia mah nya, masyaallah. Pada hakikat nama Allahu shaniun ulah kaget nang ngadamel Allah. Eta di Denmark baheula menghina Kangjeng Nabi, di Inggris, Prancis menghina Kangjeng Nabi, di Amerika menghina Kangjeng Nabi. Hakikat nama hakikat da neuk ningali ieu umat Islam datang ka mana coba girohna. Datang ka mana coba kecintaan terhadap Kangjeng Nabi. Jalain anyar atau penghinaan ka Kangjeng Nabi mah dimimitian ku baheula bapa kolotna Abu Jahlin. Jadi nya mimitina kabelah dia nu ngaku Nabi Musailamah al-Kadzdzab nu mantaknya ngaku Nabi ge nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Opat nu ngaku Nabi nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna di zaman Harun ar-Rasyid terus aya keneh nu nyaci ka Kangjeng Nabi. Belah dieuna loba tiap kurun nu urangnya homa kuari pas zaman Humaini aya Salman Rushdie kahiji. Nomor kaduana eta urang Prancis, nomor Denmark, nomor katiluna ieu kuari. Ieu teh deuk ningali saha coba ieu nu gagah zaman di Humaini nu gagah nang tangan Amerika. Kuari ge najet nu gagah teh gantung. Cak najet gantung orang yang menghina Nabi. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir, tidak terkecuali gantung. Saha nu wani kos kitu di dunia? Nyana. Tetap Iran tuh baheula nu mantak eta dibunuh Saddam Hussein kunaon lantarannya nama deuk berdiri sendiri anti Amerika tah ieu kitu Gaddafi nu mantak dibunuh kunaon anti Amerikana tinggi kuari Iran anti Amerika siap deuk di beakeun ku Amerika ngan nyana leuwih gagah tibatan Amerika. Geus boga rudalna nu luar biasa, boga rudal nu ngaranna 3, 1 Husein, 2 Hasan, 3 Ali. Kira-kira boga rudalna. Ieu Husein kekuatanana hanya untuk di wilayah timur. Hasan kekuatanana nyebrang. Hasan Husein. Kemudian Ali ya kekuatanana ke Inggris, ke Amerika kuat. Geus dicoba Amerika nyaho. Amerika siap perang dengan kami, Ali akan saya luncurkan. Geus moal terus saya ngajina lah. Sekedar pengetahuan di dunia kerame kuat. Urang mangan saukur di pasar ka imah, di pabrik ka imah. Paling deuleu TV. Oh, budak tuh deuleu tuh goyang inul. Oh, kan sakitu doang teu nyaho keur kumaha kuari di nagara. Masya Allah. Nah, batur mah geus nang tangan Amerika, anti Amerika, Masdud teh di embargo geus sabaraha puluh tahun. Kuari di embargo deui Iran ku Amerika seserian.
embargo deui aing ngan kuari mah embargona teu meunang ngajualan minyak siap aing mah lamun aing teu meunang ngajualan minyak hayuh tanyakeun ka Inggris coba siapan tante sedangkan 70% Inggris minyakna ti Iran ayo aing mah moal geus aing mah hirup geus aya Imam Ghazali aya di aing para wali aya di aing teu dahar ge aing mah sarariap Inggris tanyakeun cak Inggris siap aing ge moal meuli ngan milipid melalui RRC blon teh coba tuh teu aing tanda tangan Inggris tidak akan jual beli minyak dengan Iran geus Mas Dud tidak boleh ada yang jual beli dengan Iran kunaon nyana butuh pan butuh nyana kaharewasan ka RRC beli ku sia ke ku aing dibeli yo cak Iran teh sakitu doang Prancis ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah Amerika ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah paling gede adalah Inggris dek kumaha nu mantap keheotan Iran tenang pas cenah ulah dijual beli dibom kan oh masalah kami mah puasa geus biasa dahar teu geus biasa sia nu kumaha aja kami para raeh ge memperjuangkan agama sorga sia aja nama ngaco bata gara-gara DPR tatanya lah yajibul kisasu bil mudihati faqat itu jadi orang nyaritakeun Indonesia mah cangkeuh batur geus ka mana Indonesia upak-upakan di korupsi luar biasa ganti presiden kitu ganti presiden kieu ganti kitu bete eureun-eureun Masya Allah orang lamun ningali sejarah Bung Karno luar biasa dunia mengakui keistimewaan Bung Karno Senayan bakal dijadikan PBB ku Bung Karno lantaran eleset dijadikan gedung olahraga Masya Allah mendominasi Bung Karno tiap negara kedua ieu Gus Dur ulah disangka lantaran orang Indonesia mah pemerintahnya teh pesimis terhadap Gus Dur sehingga teu nyaho perkembangan Gus Dur datang ke mana di dunia luarna lamun kamari teu kaburu maot Gus Dur teh geus aya hubungan jeung Irak menyerahkan minyak terhadap Gus Dur untuk bangsa Indonesia silahkan bawa minyak tanpa beli geus disiapkeun tempatna di Merauke ku Gus Dur teh 10 Merauke jang penampungan minyak ti Irak kudu meuli tah di mana dijual ke kumaha bae apa bagi dua apa bagi tilu kami dua bagian maneh sabagian Indonesia siap geus ditanda tangan ku Gus Dur Allah encan menghendaki mantak orang Irak teh orang Irak ngaharepkeun coba sahab nu bisa neruskeun mantak kamari kura ka Baghdad atuh ka Baghdad neuk nanaon mah lebih bejakeun pokona engke nyaho der bae aduh kos gitulah Gus Dur teh di luar naon gitu pengetahuan urang luar biasa mantap Amerika teh khawatir ka Gus Dur lain eta teh ieu hubunganana nu pohara jasa satelit geus melihat terhadap Gus Dur Amin Rais panggil lengserkeun kos gitulah kronologi soal Gus Dur datang ke kuari masih diharapkan orang Indonesia yang bisa berhubungan dengan Irak untuk menyimpan minyak siapkan bae di mamang sakaleng 2 kaleng cak Irak teh kesel aing mah minyak geus teu katampung di Irak mantap apakah bisa diserang ku Amerika sajengkal bae dibikeun ka Amerika ti ditu ti ditu urang Irak kudu nyerahkeun sajengkal tanah sajengkal drum moal beak diboman ku Amerika silahkeun aing deuk nyieun deui aing deuk meuli deui duit loba di aing geus sia teh dibalanjaan ku aing moal bisa nanaon cek cenah teh tuh batur lu boga kakuatan teh kos kitu ai urang aduh kercarita tapi tetep bae sebuah negara nu urang aya di jerona tetep kudu diurus ku urang
tetap kudu dimumule ku urang bagus bejakeun bagusna goreng bejakeun gorengna lantaran urang tetap anak baranakan ieu teh tanggung jawab urang kabehan kita siapkeun ka hareup jeung memperbaiki Indonesia siap make politik siap make ekonomi budaya silakan teh siap golok asah beres kebo deuleun pencit aduh cekna pajar mencit kebo nyana nu kos kebo hese ngobrol jeung nu bodoh mah teu nyaho kinayah teu nyaho majaz eta jadi kudu dijelaskeun bae kebo teh kebo bae lain aduh jadi tetep bae urang mah boga senjatana ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala penggede tetap urang doakeun mudah-mudahan dibere babalik hatena ku Gusti Allah dibere lalempeng hatena ku Gusti Allah sehingga bener-bener ngurusan nagara jeung rakyatna tarasa ku urang Allah mah maha kawasa amin ya rabbal urusan penganiayaan nu ngaranna aya 10 kamari ta eta teh teu sakabehna mun dilaksanakeun kena sanksi anu bakal dijelaskeun ke di hareup encan sangsina hartina sangsina teh sabaraha ieu mun curug encan ke ieu bakal kakenaan ku sanksi baheula andai kata aya jelema menganiaya sehingga aya salah sahiji dinu 10 kamari penganiayaan nu mana nu engke dikenakeun sanksi aya kitu mah ngan sakadar kasuat doang pipina set teu getihan-getihan acan teu kedah sanksi tah mah kos kitu paling ganti rugi teh lain kisos tah mangarana lain dia tah mangarana ya aing ku sia tah kena tungtung peso tah getihan teh henteu tapi pan ieu kudu ka dokter meuli obat merah oh jeung meuli obat merah sabari obat merah tuh tanyakeun we ka dokter bayar aya getihan saeutik ieu rada jero tapi henteu kumaha ngan rada getihan doang saeutik eta mah lain kisos lain diat eta mah geus ka dokter ka rumah sakit dia bawa ka dokter dok ya jeroan saeutik tah kos kitu nah ieu mah nu dikenakeun sanksi mah nu bakal dicaritakeun engke sangsina bales patina ieu adalah wa yajibul qisasu fil mudhihah faqat wajib kisos dibales dina tatu anu ngaranna mudhihah adapun harisoh adapun damiyah adapun badi'ah adapun mutalahimah adapun simhaq ta eta mah teu kudu kena sanksi wakil cek sakaul mawafi magoblah siwal harisoh wajib kisos teh di samping tatu mudihate oge tatu nu samemehna salian harisoh eta ge tetep kudu dikenakeun sanksi walau adha fi bakil badani lamun bae kizaid natuan dina sasesana awak tadi manu dicaritakeun teh urusan ti leher ka luhur kuari mati leher ka handap atawa termasuk di jerona teh qata'a ba'da marinin au udzunin motongkeun atau megatkeun sawareh tungtung irung atawa ceuli cuman henteu bea kabeh ta eta kumaha lamun aya jelema engke neuk teu curug lamun aya jelema neuk teu kramo lamun aya jelema ribut kemudian ieu naon leungeunna sakieu atawa sukuna dan lain sebagainya ta eta kumaha engke kena sanksi apa teu na ieu mah wajibal qisas atawa irung lain sakadar katoel
bakal digodot ku peso pajar peler kotok bareng. Tah digodot henteu ai sumpung mah henteu ai pegat mah henteu ngan utal atel. Tuh, cek ilmu kedokteran apa bisa diterapkeun deui tadi. Malah mah bisa engke milih apa endek eta deui apa endek dimancungkeun. Kuari mah kos kitu. Eta ngarubah-robah pamere ti Gusti Allah hukumna haram. Operasi plastik teteh hukumna haram, ngamancungkeun irung hukumna haram. Geus dibere sakitu ku Gusti Allah aya rahasiaan sing hade. Dibere ceuri anu pitet atau anu rancu, geus sakitu bae. Ulah dibagus-bagus sakitu aya moal kebel di dunia moal kebel. Moal kebel isuk pan paeh geus. Kunaon make dirobah-robah. Ulah aya dirobah-robah. Hatta ieu bae geta ngabolongan ditindik cing ieu cieun ka ceuli ta eta teh ceuli ieu teh jadi masalah ngabolongan ceuli lalaki mah geus jelas haram awewe jadi masalah lantaran ieu nganiaya nyeri pa ditindik teh. Nah lamun kira-kirana engkena bakal moal diteudenan anting teu kudu. Lamun dek diteudenan anting atawa giwang lantaran engke salakina bakal resepeun henteu masalah. Ta eta teh urusan kos kieu bae jadi masalah ta nindik ieu masyaallah ulah keur ngarobah. Ngarobah mah geus haram nage haram bakal ditanyakeun ke ku Gusti Allah dipertanyakeun pamaksudana kecuali lamun aya huntu nolol ka hareup sajegal. Eta ge bebeja ka salakina bisi salakina resepeun atawa swing teh jadi bibirna aya jandela atuh kumaha ngomong naing swing teh kos kitu tah kuari ketika maca Fatihah kaganggu henteu Fatihahna lamun teu kaganggu teu meunang lamun beda maca Fatihah Allah wala bo wala no emang sih itu bisa aing mah mana leuwih ayo eta kakarak dokter bagianna dok ya ini rapikan maksudnya supaya baca Fatihahnya rapi. Jadi etak teu naon ta swing mah teu lantaran Fatihah mah pan wajib aen tah mah perhulu kudu bisa. Perhulu teh kudu bisa lantaran tah mah minimal sampai sapeting 5 kali salat minimal. Nah 5 kali salat eta lamun jore tambah bacaan Fatihahna perbaiki. Barang kuari dioperasi jadi rapi walabbo. Lah bagus. Kuari anu nolol ka hareup walabbo. Allah bo siapa yang bisa met bo kurang untuk kakara cabut dah kuari beres eta mah aya panyakitan rapi masalah ieu mah huntu rapi bibir rapi teu bisa maca Fatihah boloon bisa baca Fatihah Masya Allah karim bagi nungis karolot nungis tere pararaeh cak ukuran urang aja can rapi maca Fatihah ulah isin-isin kuari ulah isin-isin ka saya nu bisa maca Fatihah yang pagaan Fatihah ieu lah jang bawaeun paeh ayo bawa belajar ti kuasana jangan geus kolot ngarapihan Masya Allah aya mobil meuli deui motor meuli deui teu boga duit ge maksakeun ngridit haram-haram ge imah meuli deui kadang-kadang kawin deui aya Fatihah teu dirarapi Masya Allah otak diteuneun di mana tos percis urang teu qata'a ba'da udhunin atawa megatkeun sawarehna ceuli tungtung ceuli atawa ceuli cuman walam yubni
ngan henteu datang ka pegat mah tetep wajibal qisasu fil asahhi wa yajibu fil qatimin mafsilin jeung wajib deui qisas dina megatkeun-megatkeunana anggahota min mafsilin tina mafsil teh tempat kitu ngahijina dua anggahota naon ngaranna sendi mafsil teh sendi eta teh lamun dipegatkeun di dieu kurang dina sandina dina sendina na ieu wajib atawa di dieu teh sendi teh ngaranna tah eta wajib engke dikenakeun qisas tapi as difakrin sehingga dina luhur ping di dieu ka dieu ngaranna ping tah ieu teh mafsil ngaranna lantaran ping teh lamun di dieu mafsilan sendian lamun dina sapedah mah pelor jadi dia teta jadi di dia lamun sendian moal bisa lempang atuh urang ieu aslu pakhdin tah di dia kurang ditebas ceger tetep ieu kena sanksi jasa gua atuh ieu bae geus kena sanksi komo ieu masyaallah mantak sing hade cenah di Indonesia mah jan teu dikenakeun sanksi can anggeus berarti hukum di Indonesia teh teu anggeus hukumna dianggeuskeun ke di Rabbul Jalil di payeuneun Gusti Allah Subhanahu mantak angel geng ke urang di mahsyar teh angel nangtung ribuan tahun lantaran menyelesaikan permasalahan nu can selesai di dunia teh lantaran tirkah teu beres ya teh digogondol kunu cikal bae bereskeun ke di hareupeun Allah kuari mah paling ganti mengganti engke mah seuneu nu bakal ngahukumanan teu beres waktu di dunia nyandung kurang adil ka nu kolot geus merengek-rengek ceurik di hareupeun salaki tetep we dungu tangkorak salakina teu anggeus di dunia dianggeuskeun di akhirat tenang besi bapak nyandung engke dianggeuskeun ih anak teu dididik ku kolotna sehingga anak amburadul teu anggeus hukum di dunia di akhirat dianggeuskeun maling sendal maling sepatu maling sepeda maling motor kuari tenang-tenang bae nyana lantaran teu kapanggih ku nu bogana lapor ka polisi geus teu neangan kuari mah ima bener-bener memang teu kapanggih wa ima persekongkolan jeung polisi tetep bae di akhirat bakal diselesaikeun di Rabbul Jalil masyaallah tinggal urang kuari introspeksi diri boga penyakit naon ieu aing permasalahan naon ieu aing bisi kaburu paeh maning selesai kan ulah ngomong ki aing boga hutang sabarana mah 500 juta ka ditu tuh atau 100 juta atau 1 juta adena nya tilok nagih-nagih tenang jas dia bloon tenang cenah nya kapanggih teu nagih-nagih geus kita mah pohoan ieu meureunanan kuari teu selesai permasalahanana diselesaikeunana di akhirat nu mantak saurang ge lila jasa nyidangna lantaran loba jasa permasalahan mandak lamun maot geus teu boga naon miskin tanah dikenan ka anak geus pamajikan beres abah malah geus teu boga naon ku ari ieu geus abah mah paeh geus ngeunaheun jasa teu boga naon los ku sararia 1 tahun 2 tahun paeh deuk nanya naon malaikat tanya geus sibikeunan malaikat kabeh ka anak sibikeunan ka pamajikan kula mah geus pokona mah geus tenang we naon hisabeun paeh geus teu bogana hisabeun tah mun paeh kontrakan aya 200 pintu angkot aya 50 ruko aya meureunana bangsa 10 mah pamajikan opat cikupa hiji sepatan hiji anak ambalaya sawah di Karawang aya paeh na iya masyaallah mantak hasibu qoblaan tuhasabu ayo kira hisab diri memeh engke dihisab ya Allah ya Rabbi urang inget kadinya matanya ngeri jasa mangkaning bakal jasa tama eueun nu leupas tina paeh kitulah waman kabin kitu keneh pundak kena sangsiin amkana bila ijafah namun kongang ieu kisos tanpa digaringkeun
Waila lamun tekongan palaki sosok ala sahihi wa yajibu wallahu